Assalamualaikum Sampurasun Baraya Sadayana kanggo murang kalih dina danget ieu sim abdi Kang Ilham bade nyanakeun nyaeta cerpen tentang alam. Mudah-mudahan katampi ku sadayana nya. Ieu mah sambil belajar ngadongeng, mudah-mudahan kapayuna mah tiasa ngadamel carita anu leuwih sae. Nyaeta carita tentang alam. Di hiji kota anu rame sareng tercemar, aya leuweung leutik anu disumputkeun tukangen gedong jangkung. Leuweung ieu ampir teu katingali di jalan raya. Jadi loba jelema anu teu nyaho ayana leuweung ieu imah rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan aya tangkal jangkung ngalayang ka langit, kembang warna-warni, jeung sato leutik kawas manuk, bajing, jeung serangga. Dina hiji poe budak nu ngaranna Maya teu kahaja manggihan leuweung ieu. Maya keur leumpang ngurilingan imahna waktu nempo jalan leutik anu nuju ka leuweung. Anjeunna panasaran sarta mutuskeun pikeun nuturkeun jalur. Beuki Maya asup ka leuweung beuki ngarasa teu. Beuki Maya asup ka leuweung beuki ngarasa tentrem jeung sora kota teu kadenge. Hawana karasa seger jeung tiis. Maya ngarasa kawas manehna manggihan tempat gaib. Maya ngajajah leuweung kalayan senang. Anjeunna ningali pepelakan sareng sasatoan anu anjeunna henteu kantos ningali sateu acana. Anjeunna oge mendakan walungan leutik anu ngalir di tengah leuweung. Maya mikaresep waktosna di leuweung. Anjeunna ngarasa bagja sareng tentrem. Anjeunna miharep anjeunna tiasa uih deui ka leuweung ieu dina waktos salajengna. Mudah-mudahan katampi ku sadayana da ieu manuju diajar nya geuning sesah diajar ngadongeng teh nya baraya. Mudah-mudahan tiasa katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum. Permios.